Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu pikeun maca artikel ngeunaan budaya Jawa Barat. Ngeunaan kesenian wayang golek budaya wisata Jawa Barat. Kegiatan wisata budaya teh lain ngan ukur ulin ka tempat anu pamandangan alamna endah. Kadieunakeun beuki loba jalma anu ngajugjug ka tempat-tempat wisata anu ngandung ajeun budaya. Tempat wisata seperti kieu lain kaendahan alamna anu rek diteangan teh tapi kahengan atawa keunikan budaya nu aya di eta tempat. Di Jawa Barat Tatar Sunda loba pisan tempat-tempat anu bisa dipake wisata budaya teh upamana Baduy atawa Kanekas di Kabupaten Lebak jeung Kasepuhan Ciptarasa di Kabupaten Sukabumi. Tempat wisata di Tatar Sunda anu sajena anu ngandung ajen budaya kawas kitu nyaeta Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya ngaran oge geus aheng. Siga-siga nyokot ngaran tina oray sukuan bari sungutna oge murakeun cane nu sok aya dina dongeng atawa dina film tea. Teu saeutik anu ngaradon ulin ka Kampung Naga teh keur mah tempatna babari kadongkang katambah-tambah ieu tempat matak ngahudang kapanasaran. Nu daratang ka dinya ti mimiti ilmuwan mahasiswa anu ngayakeun panalungtikan tepi ka turis domestik jeung turis asing. Kampung Naga teh parenahna di Desa Nenglasari Kecamatan Salau, Tasikmalaya. Liliwatan Jalan Tasik Garut ti sisi jalan gede teh ukur 500 meter ka lebak sisi Walungan Ciulan. Jumlah imah di ieu kampung aya 108 suhuan ka asup masjid jeung bumi ageng. Teu nambahan teu ngurangan. Ceuk katerangan Ki Ateng kuncen di dinya jumlah imah sakitu teh lain ceuk adat kudu sakitu. Pedah we teu aya deui lahan imah di Kampung Naga. Wangunna tradisional keneh. Sakabeh imah parenahna majang ti kulon ka wetan. Hateupna lain ku kenteng tapi ku hateup eurih campur injuk. Imah teu kabeh oge dijieun tina bilik jeung kai anu jumlah tihangna 5. Hiji oge teu aya imah anu dijieun tina tembok. Naon sababna lantaran urang Kampung Naga hayang miara adat saruhuna. Salian ti tukuh kana adat, urang Kampung Naga oge pohon hara ngutamakeunana kana kasehatan upamana bae wangunan imah anu nyangirah ti wetan ka kulon. Maksudna keur ngajaga kasehatan nuturkeun perjalanan panonpoe. Mun isuk-isuk bakal nampa hawa baresi. Kitu deui di Kampung Naga urang moal manggihan jamban atawa pacilingan di jero atawa di gigir imah. Pamandian jeung pacilingan teh dijieunna di walungan. Lantaran cenah imah kudu jauh tina tempat kokotor. Pikeun ngajaga alam sabudeureun di Kampung Naga oge aya nu disebut leuweung larangan. Ieu leuweung parenahna ditogoheun Walungan Ciulan. Leugana welasan hektar. Ieu leuweung teh diriksa ku sarerea ngerah henteu ruksak maksudna minangka sumber cai lamun leuweung tetep dipiara sumber cai moal saat serta dina usum hujan moal banjir. Sakian dari Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.